Mitra nuju ngadangkeun dongeng nuju judulna neangan Bapa karangan Giligsa. Sabada mangja namakeun bagian ke-28, ayeuna bade teraskeun bagian ke-28 barawargi. Sadinten 2 kali upload barawargi sadaya mangga. Dan ieu mah hayang cetan katamat ke atos anu ka waktos. Bargi sadinten 2 kali upload bara mitra. Atur nuhun para subscribe sareng loncengna. Priyoginya subscribe ka Mamang Jaya sapara kanca acara Bang Jaya official atuh cenah loncengna ka mitra gitunya. Admin ke sareng tim di Bang Jaya official upami paros ngupload doenga tangtos otomatis ngawartosan ka mitra cenah para mitra nganggo lonceng teh. Nyangakeun para mitra nyangakeun. Atuh dongeng nu judulna neangan Bapa karangan Giligsa dikaraosnya sabada namakeun bagian ke-28 ayeuna Mang Jaya bade teraskeun bagian ke-28. Hatur nuhun kasadayana mangga nyangakeun we dongengna ulah kirang-kirang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Carios nyambung neangan Bapa karangan Giligsa ayeuna nincak bagian ke-28. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Giligsa. Ayeuna nincak bagian ke-28. Sumangga wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Giligsa dina bagian ke-28. Para mitra kaum dangu, memang nasib Aryati keur aya di jian di puragaan. Harita teh para mitra geduk kana tarang asa aya nu ninggang. Poejat berai beunta red kakenca red kakatuhu. Ngagoler dina palupuh suku gejed kabeulit ku simut tarang tidagor kana umpak sisibili. Astagfirullahaladzim. Mimpi geuning mana keung-keung teuing jeung deui hujan teh teu daek raat. Kitu ceuk Aryati manehna nyaring tayona bae basa ngimpi ragrag teh tiguling tina ranjang tarangna tidagor. Jung cengkat ungah deui kana ranjang tapi teu ngagoler. Ngajentul bari mikiran impian rei bulu punuk muriding. Jajantung beuki ratug tutunggulan hatena pating sareblak ras inget ka indungna. Ma, abdi tulungan. Kitu gerentosna hiliwir aya angin leutik maloncor. Dina sela-sela bilik karasa tiis meuni nyerep. Asa nyecep tembus kana sumsum balung. Peuting eta Nyi Aryati teu tibra sare keur nyaring sieun ku dedengeun. Keur sare keung ku impian Nyi Aryati kateken deuk batina. Keur mah karek cager tas kering ayeuna geus der dimanggih nu kitu. Atuh puguh kawas nu soak awak tiri sirah lieur panon carepel lalanyung teu geunah hate. Parat nepi ka janari teu sare deui. Hujan raat hayam raong kongkorongok di wetan geus katara aya kalangkang beureum. Cahaya pajar noong tina sela-sela mega hideung anu ngadingding. Lila-lila jangjang peuting ngalingkup lalangse mimiti nyingrai brai-brai caang dibagiakeun ku raongna sora hayam. Akhirna brai beurang. Nyi Aryati rek kacai rek abdas ju turun tina ranjang. Peronjong brunyuuh kana palupuh irungna tidagor cer bijil getih. Nyi Aryati aduh-aduhan rek cengkat asa berat bumi alam asa muter. Bibi tulungan. Ngagero satengah ditahan jebul aya nu datang horeng nyisaina. Ngadengi aya nu menta tulung di kamar teh para mitra. Duh bibi, abdi tulungan ieu sirah bareurat. Cek Aryati deui bari melong ka nyisaina. Nyapuguh anu dipentaan tulung teh reuwas sabab nenyo Aryati getihan irungna sarta beungeutna pias. Kunaon Yati? Duh kabi ieu sirah ujug-ujug lieur. Irung getihan bumi alam ni asa muter. Lieur bi lieur. Aya-aya wae atunya ulah wakahudang atuh. Sarekeun deui keun bae da teu aya pigaweun. Nyisaina ngabeyeng Aryati.
Ditaekeun deui kana ranjang goledag Nyi Aryati ngagoler napas ngahegak pipikiran beuki tagibur. Geus teu kudu hudang lanan bisi labu deui leuwih parna. Eta geuning tarang meni bancunur. Kunaon atuh? Duh kabi abdi teh setengah ngimpi asa inget asa henteu. Ngupuguh mah awaknya reri sirah lieur. Ki atuh bibirek nempoh rasieuna bisi ieu ngadahdaran ka mana mani jeung deui seng bisi saat deui. Nyi Sainah ngaleos ningalkeun Aryati. Hatena surak da geus ngarti yen pasti hasil tina pagawean ini centring jampena geus teu kalawan mati. Aduh hapunten para mitra. Ari Nyi Aryati ngagugu kana papatah indung terena teu hudang deui. Ngalempreh we dina kasur malah beuki beurang teh sirahna asa beuki beurang. Sarta tetenyoan asaranya jajantung teu weleh ratug hatena pating sarebelah. Akhirna brak Nyi Aryati gering deui kasakitna teh sarua jeung nepi heula. Ari Nyi Sainah teh gugup teu hariwang aya nu gering teh atoh nu aya da tarekah diijabah deui. Poe kahiji teu bisa ka mana-mana. Udang maksakeun poe kadua beuki parna. Poe katilu geus poho kana dahara sare teu tibra. Poe kaopat mineng sasar awak mimiti ngorotan, beungeut sepa igaragas kawas gambang. Poe kalima jebul Suhama jeung bapana datang teh sareupna. Memeh asup ka imah duanana manggih kaanehan di buruan. Basa Suhama jeung Haji Marnadi rek bunga. Kadenge loba nu leumpang di pipir pating gerebli jeung aya nu pating kuliwet. Reg nu duaan eureun rarat-reret kawas aya nu diteangan. Suhama, coba ilikan aya saha di pipir. Bapana nunjuk ka pipir imah belah kulon. Suhama ngecageun tanggungan koreleng ka pipir imah tapi taya barang aneh. Nu aya ukur tangkal kai pepelakan sejen jeung gawir. Suhama laporan ka bapana yen di pipir teu aya naon-naon. Haji Marnadi ngahulang sakedeung tuluy ngadeuketan golodong. Barang rek kalacat ungah reup asa poek pisan. Haji Marnadi kawas nu katura lengan teu nenjok naon-naon. Sanggeus istighfar bari ngusap beungeut breh rada caang deui. Tuluy ngareret kabuluan ana breh teh aneh deui bae. Tangkal kembang sapatu bet jadi kiara, pringgondani jadi rungkun haur meni gereng. Manuk tua wedi sada pate malanjeng sit uncuing. Cicir di sada taya eureuna pate malanjeng simeut gadung. Atuh meni ngahuleng haji teh sabab nenyok kaayaan kitu asa di astana. Suhama, aya di mana ieu teh euy? Kudu ge abdi bingung pana teu nyasab kitu asa. Moanya bet los-los ka astana tuh tangkal samoja keur meujeuna kembangan. Suhama nunjuk kana kembang samoja. Nu dipake papaesan pajaratan ari nu biasa namah di dinya aya tangkal jeruk pelak Haji Marnadi. Mustahilnya sabak karek bieu datang. Yuk urang ka imah. Nah bet asana teh piraku kudu eleh ku siluman. Haji Marnadi unggah ka golodog nuceuk tetenyoan namah lain imahna. Da asa pangling jeung bararena. Panto disurungkeun nu tepas teh langsung muka. Tapi panto tengah mah pageuh dari tulakan ti jero atuh gero Haji Marnadi nyalukan pamajikanana. Saha? Ceuk ti jero imah. Akang Marnadi jeung Suhama. Oh, Kang Haji syukur ting atuh. Kalau terak berai panto muka bus duanana ka tengah imah. Karek ge bus beda karasana di imah asa ti isin meni calomrek. Amana Aryati meni simpe kieu keur salat. Puguh geus saminggu tara salat. Nah kunaon kumaha ningalkeun salat. Haji Marnadi para mitra olohok bengong ka cidareuasna. Sok sieun anakna geus robah pawadegan. Kumawani ninggalkeun kana kewajiban salat. Sanes kitu Kang Haji, tapi yati teh udur deui, malah mah langkung repot batan nu parantos. Sering sasar teu emut kana naon-naon, tara keur satuang, tara keur sasauran, ngalempreh we mata kuatir. Anak gepeg teh Haji Marnadi reuwas. Panyana teh anakna ruksak iman. Si horeng katarajang kasakit deui kawas nu barura karugrag deui. Geus ngadenge katerangan kitu mah bus hati dah harita teh para mitra ka kamar Aryati. Ari breh teh nyawe Aryati keur ngalempreh teh usik-usik amekan kerep panon peureum beungeutna meni sepa. Suhama ngarahuh bangun seunggah panon mencerong kana beungeut adina. Lemek teh nyarek gek diuk di girinana. Leungeun adina dirampak lalaunan. Geus sabaraha poe ieu teh? Tos 5 dinten.
tema Nyisaina. Nah, aneh-aneh teuing jigan ulah cicing di dieu. Aya naon di mah atunya cek Haji Marnadi bari mencerong ka anakna. Nu ngalempreh bangun ripuh teu malirek ka bapana. Duka atuh abdi ge heran jeung na deui menikeung di bumi teh asa di jero astana. Sararea jempe. Nyariati ngulisik lalaunan. Berai beunta tuluy muringis geus kitu ngalempreh deui ngarahuh narik napas panjang tuluy harita peureum. Harita Suhama tuluy nyarita. Yat. Cek Suhama ngaharewos deukeut kana ceuli adina. Berai Ariati beunta. Ngagiler kagigir hayang sidik kanu nyebut ngaran bangun anu panasaran. Yat, inget ka akang? Kang Suhama. Cek nu gering meh teu kadenge bakat ku alon. Nya akang kunaon atuh jati teh? Nu gering teu nemalan berbaya cipadona biji leketei hate Suhamana langsa. Watir ka adina nu kudu nanangan gering ari Haji Marnadi teu ngomong ukur gogodeg bari kumecrek. Geus puguh kitu mah Haji Marnadi daek teu daek kudu narima kanyataan datangna ti panyabaan teh disampakeun ka susah. Susah nu taya hinggana tapi teu aral teu subaha. Tuluy kacai heula rek bebersih geus kitu manita Suhama neangan Aki Jahidi. Cirawan cisareureuh budak Aki Jahidi geus aya di imah diuk di tengah imah. Disuguhan kueh jeung cikopi ku Nyisaina sanggeus ngariung pokna. Aya naon deui Jang Haji, Aki mah sok asa leuwas ieu teh. Ulah leuwas-leuwas kieu da teu aya pikareuwaseun puguh rek minta tulung kuring teh. Itu anak kuring gering deui, nah kudu kumaha atuh kuring teh nya. Haji Marnadi nunjuk ka kamar Ariati. Oh, kutan teh teu jamang deui si Nyai teh. Nah atuh kalek ngabejaan ayeuna. Na geus sabaraha dinten atuh? Aki Jahidi satengah maido. Aki pan kuring ke karek datang nyambak teh bet. Boga nu gering. Cek inungna mah cenah geus 5 poe cenah. Dulu eta sakitu deukeut ka Aki nepi ka poho. Nah, becok tegaan kitu Nyai. Kudu bebeja ka tatangga teh ari aya nu geuring teh. Kitu lungan silih geuing silih bejaan. Ulah sok ngokok, ulah pageuh teuing tulak. Aki Jahidi ngareret ka Nyisaina. Nu memang taya pisan basa ka tatangga nu geuring teh sasat diantep. Aki abdi teu maos lepat nanging dalah di kumaha. Geumpeur abdi teh ukur ngagugulung udur we ku sorangan. Cek Nyisaina bisa pisan. Ari mere alesan mah jiga nu heueuh geumpeur. Ulah kitu Nyai kudu akur jeung pada batur. Kudu getapan ulah sok ngantep maneh apan cekolot ge luang teh ti papada jalma. Silih titipkeun teh apan jeung pada batur. Ari wanoh jeung nu deukeut mah sahanteuna najan teu bisa ngobaran ge atuh milu-milu ngahibur. Ulah tiiseun teuing. Kade engke mah ulah kitu pamalieum. Ceuk Aki Jahidi teu asa-asa mapagahan ka Nyisaina. Mangga atuh Aki hatur nuhun kana panggeuingna. Nanging mangga atuh geura tulungan ieu Aki teh nah kedah kumaha atuh ieu teh? Geun kurang jampe ku Aki. Susuganan diijabah ku Allah. Susuganan dibukakeun dibere bolongan ku nu gaib. Cik atuh minta caya sakerang kana gelas herang. Nyisaina teu talangke leos ka pawonyokot cai herang. Deulila geus balik deui song gelas dieusi ku cai asakerang teh dibikeun ka Aki Jahidi. Teu talangke prak we namplokeun pangabisana. Hayang nulungan anu gering jampe pamake dipake. Ilmu panemu di kuku ditamplokeun keur nulungan Nyi Ariati. Sanggeus reng-sereng hap Aki Jahidi narik napas panjang. Katara semut cape dumadakan kesang menirnung. Kawas nutas lempang jauh renghap narik napas. Red Aki Jahidi. Red ka Haji Marnadi. Berat deui bae Jang Haji. Malah leuwih berat batanung ngeus tetenyuan Aki teh poe kepeteng. Perbawanya batak lieur kana hulu. Ampun teu sanggup Aki mah. Liurna teh kalah tepa kana silah Aki ieu teh. Cek Aki Jahidi. Maringuna gelas dina meja terus ngadayagdag kana kursi. Nyaan capena teh da meuning ngahegak. Nah kedah kumaha atuh Ki Haji Marnadi reuwaseun.
Ilmu api teges ditamplokeun kabeh, pangabisa aki koredas daya nunyesa. Digunakeun pikeun muka lalang sepeteng, tapi tetep poek mongkleng buta rata, daya irapat nu temong. Kalah rieur kana sirah. Awak aki asa capek kieu ampun teu sanggup aki teh. Leng Haji Marnadi ngahuleng. Dengarti kana kasakit anakna nahabat kitu. Suhama ngahuleng sarua bingungna. Nganyisainah ngahuleng ge manehna mah lain bingung. Saeutik teu milu mikir ukur api-api bungkul. Kayan peuting beuki jempling. Nu kadenge ukur sora jangkrik ditema ku cari cangkas. Sakapeung kadenge sora cihcir di pipir dapur, cungungung anjing babaung, ngahudangkeun rasa keung, matak maruringkak bulu pun. Jep harita jempling deui Haji Marnadi sakulawarga bingung nu taya papadana. Lila-lila Haji Marnadi para mitra ngareret ka pamajikanana poknanya. Dina, ari ti heula ka saha minta tulung teh. Ke hilap deui, ka Mas Sarni. Tema nyisaina semu bingung. Poho deui dibereg-bereg kitu mada puguh ngabohong baretoge sasat sandiwara wungkul. Mas Sarni geuning babari cik atuh ayeuna teang. Urang penta tulungna pira kurek tega kanu gering. Mangga, ceuk nyisaina semu bingung. Sok sieun katohian rusiahna tapi rek baha teu wani. Da bisi matak jadi mamala, tapi barang rek juturun rei bulu punukna muriding. Keung jeung sieun jajantung na ngadak-ngadak ratu. Kang Haji, sanes bala kahirasan, sanes teu hoyong nulung, nanging kumaha tuh keung sorangan mah? Bari ngareret ka tengah imah. Andel kumane Suhama, mangapa? Suhama nyokot batre turun-turun kaburuan. Nuturkeun indung terena braduana namiang ngajugjug ka imah Mas Sarni. Sajeroning leumpang teh nyisainah mah bingung nu kudu kumaha bewejana ka Mas Sarni. Da geus puguh indungna teh lain dukun teu bisaeun ngubaran. Teu karasa baras ku ngalamun jog anyog kaburuan imah reg ngaraneg tuluy ngareret ka Suhama. Ujang wayahna ulah milu ka jero nya dagoan mah di dieu nya. Mangga bi. Gek Suhama diuk dina bang barum. Ari nyisainah ungah katepas tuluy keketrok kana panto tengah. Saha? Ceuk Mas Sarni semululungu. Raket ranjang disada tayohna Mas Sarni hudang. Kuring mah saina. Na aya naon waya kilos-los ka dieu? Nanya bari muru kana panto. Berai muka cahaya cempor remeng-remeng mawur katepas. Dina lawang tapi sakedeung para mitra dan nyisainah geus ka jero panto ditutupkeun deui. Gek diuk dina korsi, indungna ngadeuketan semureuwas panon kekereuceuman samping ngaleleke buuk ngariring kiwi da geus tibra tadi teh. Aya naon nya i? Ngaharewos, kieu mah barabat nyaritakeun maksudna sarta teu poho kaayaan di imah dibejakeun. Ku Mas Sarni di Bandungan kalayan daria geus kitu pok ngomong. Mama moal ka ditu bejakeun we, teu ngarareunah kitu tapi minangka jampena mah babari. Munu gering hayang cager sina ini teh ka kota, sina titirah di nu jauh pasti cager. Tak kitu udah moal burung cager kawas nu enggeus-enggeus. Nyaan kitu mah, nyisainah marah-marah. Nah, bet asa-asa teuing kitu we ajeuna mah. Pokona mah tujuan urang laksana. Di imah hidup ulah aya cucuk rungkang, sina nyingkah kanu jauh. Sabamun aya di dieu moal anu aman salirna oge. Mas Sarni tarik ngomongna. Nyisainah reuas gancang napelkeun curug kana bibir. Cenah panona bunceli. Aya naon? Mas Sarni oloho. Si Suhama ya di luar nungguan kuring. Bari nunjuk. Oh, kan bae moal kadengieun jeung atuh gara balik ka ditu. Bejakeun kitu we pasti beres. Heug mah syukur ari kitu mah nuhun atuh mah. Jung nyisainah nangtung. Paroman marah mae geus ngadenge kitu mah hatena tenang. Si Mas padanya. Nyisainah unggul. Mukakeun panto lalaunan dituturkeun ku Mas Sarni. Barasat Suhama nyorotkeun batre kitu teh bari turun tina bang barung nangtung di buruan. Geuning aya nu nganteurna eta ka jero atuh ujang. Mas Sarni api-api panon melong ka Suhama. Sawios mah da moalami temal Suhama. Wartoskeun ka tuang Rama mama teu tiasa ngalayal ayeuna kitu. Sanes teu hapatos ieu rada nyeri awak.
Masarni ngusap cangke. Mangga mak, leos Nyisainah jeung Suhama arinit deui, ditetep ku Masarni bus ka jero imah. Masarni ngarahuh nyeh seuri sorangan sanggeus nulakan panto blus ka kamar, teu ieuh mikiran naon-naon. Wacapkeun di perjalanan harita Suhama jeung Nyisainah, ngagedig leumpang gancang nembus poekna peuting nganelekeun cahaya batre. Kebat mapai jalan tengah lempeng maju ngulon, leok mengkol ka kenca bus kana gang mipir-mipir pasir. Serog kanu rada hieum lantaran aya tangkal sawah hejo. Barang keur jongjon leumpang ujug-ujug kolebat aya nu ngagokan jajalan. Katenjo sajorela trupana bodas jangkung gede ku kuncungan. Rengkog Suhama munur regeureun cedak kateungar ku Nyisainah. Tolonjong bru labuh korejat hudang deui barinanya. Aya naon ieu? Nabat ngagokan. Anu ngahalangan bi. Bodas ku kuncungan. Temal Suhama bari luak dieu. Batrena disorot-sorotkeun panon teu sirikna burial buncelik bakat ku hayang silih. Dibarung ku ratugna jajantung. Tapi teu aya kanu kapanggih iwa tidang daunan pating aroyag katebak ku angin peuting. Jangkrik reang di sarada gaang rame patemalan jeung baturna. Sada harita anak hayam di sada datang ti hanapeun tangkal sawo. Rai bulu punuk Suhama muriding. Meninga wig-wig asa kanal ke sang tiis nyorolok tina tonggong. Sada anak hayam jang Suhama. Nyisainah ngaharewos gep nyekelan tak-tak Suhama. Cina kaya jurig hayam deui di mananya cek Suhama. Tuluy nyorotkeun batre kana tangkal sawo. Wik 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 wik. Ayeuna mah para mitra sorana ngawik-wik ngan sarua kadenge mata keung ku kurayeun. Natuna melempang sieun. Nyisainah nyurungkeun Suhama. Ari Suhama teu daek maju bitisna asa berat, tapi ari kalahkeun ku disurungkeun mah teu burung maju. Barasat batre disorot-sorotkeun bisi aya nu ngahalangan deui. Tetela teu nyalahan. Karek ge 5 lengkah breh aya nu ngajepat malang jalan nu bodas meni ngabelegbeg. Teu puguh hulu teu puguh buntut. Rengkog Suhama ngarengkog reuy bulu punukna muriding. Lengkah mundur leungeun ngaleper gado noroktok jiga nu kabulusan. Ari Nyisainah teu ngomong deui da manehna-manehna pisan kana makhluk bodas da puguh disorot ku batre. Ya Allah, naon deui tatenya? Hayu urang ka kuron ujang. Jalanakeun mah nguriling oge, sieun beuing mah. Ceuk Nyisainah aya keneh wawani. Hayu atuh. Terus mundur deui mengkol ka jalan leutik maksudna marek nguriling. Ngarah teu sieun ku eta makhluk tapi edas. Ari tepi para mitra ka jalan ana breh aya deui pikasieun. Malah leuwih banget tinu ti heula di jalan aya budak gunul engklak-engklakan. Ulu gede meni bolenang herang awak leutik beuteung bucit treuk suku panjang tapi laletik bangun pacer. Igana ragas jiga gamang bade sia budak cacingeun para mitra. Aduh nya aya budak cacingeun di dieu para mitra. Nenyok itu Suhama jeung Nyisainah meuni calangap bakat ku sieun. Sajongjongan mah ngajengjen bari molotot. Leungeun semu hariras jajantung ratug beungeutna pias. Cek eta budak bari engklak-engklakan matana buburi lengan. Bibirnya renyu jiga monyet leungeun kikiplik cara heulang. Beuki lila beuki deukeut ka Suhama beungeutna kasorot ku batre. Panon gugurilapan lenyap Suhama ngalenyap lat poho ka Nyisainah. Perang manglumpat ti babaranting teu nolih kana naon-naon. Cileung ngaluncatan pager beretak muru ka imahna. Batre disorotkeun tuluy dasieuh. Neumraga imah batur. Sapunten sieun neumraga imah batur. Serog ka hareupeun imah ceger nengar panto brai panto muka. Belu Suhama ka jero guprak tuluy ngalungsar. Batre murag satengah dibalangkeun Suhama ngahegak beungeutna pias. Panon molotot ke sangoprot maseuhan awak. Atuh puguh Haji Marna direuwaseun Aki Jahidi ge meuni coloho. Suhama, kunaon ieu teh aya naon di jalan? Juri, sieuna ieu juri Bapak. Ceuk Suhama meuni ngabiri-giri. Puntu noroktok jiga nu kabulusan beungeut beuki pias. Aya juri naon ujang? Aki Jahidi kageteun. Bodas, hideung, gunul, cangkorang, rangoas, dugul.
Aki Jahidi dugul ini. Cek Suhama teu puguh ngomongna atuh Aki Jahidi keheuleuh. Kumaha ieu teh ujang kayak kamoyokan ka Aki. Keun bae Aki ge dugul ge jangan haja diunulkeun ngarah teu risini silan. Mun buuk panjang teh totopong tara pageuh. Cek Aki Jahidi bari ngusap sirah. Memang harita teh para mitra. Buukna gunul datara panjang buuk si Aki mah para mitra. Lain kitu, lain ka Aki jadi Aki gunul. Suhama kalakam salah keneh ngomong. Nah, ada Aki mah teu jadi jurig ulah kitu. Suhama istighfar euy pira kurek kabawa ku sakaba-kaba. Cing sing eling sing tenang istighfar kainya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kitu sok kalinya. Cek Haji Marnadi bari nyekelengin Suhama. Suhama rada teteg ngadenge kitu mah tuluy nurutan istighfar. Lila-lila lelembutan anak karumpuh deui gek diuk nyarane kana bieu. Sape sieun apa? Pokna bari ngusap beungeut. Aya naon sanyana teh? Barabat Suhama nyaritakeun papanggihanan. Teu aya nu dikilungan kabeh dicaritakeun tug nepi ka danget harita. Atuh meningah huleng Haji Marnadi ari Aki Jahidi poknanya. Ari nyung hidup di mana ujang? Ya Allah Gusti, ditinggalkeun meureun. Aduh, ki gugup pisan abdi teh. Allah. Eta karunya euy kumaha atuh? Di mana ditinggalkeunana? Nah, ari silaing meuli tega ka indung. Haji Marnadi rada keheul lantaran pamajikanana ditinggalkeun ku Suhama. Hampura abdi teh poho. Urang papageun bisi dilegleg setan. Haji Marnadi poho kasema. Cul Aki Jahidi mah ditinggalkeun ju turun kaburuan dituturkeun ku Suhama nu mawa batre. Kacaturkeun para mitra nyisaina harita teh basa ditinggalkeun ku Suhama. Meningah huleng jiga nu keuna ku tenung sanggeus rada lila sadar yen dirina ditinggalkeun. Gero ngageroan Suhama rarasaan menitarik darati koroge peureus. Tapi buktina mah ukur ngaharewos kitu ge serak haroshos. Tuluy lumpat ti buburanyat cek rarasaan ama tanaga dikerahkeun kabeh. Hayang tarik tapi buktina mangadon engklak-engklakan di dinya. Kesang tiis meuni nyorolok para mitra samping baseuh rupa nama para mitra sadaya. Bakat ku sieun nepi ka ngompol bakat ku soa. Ciri hila enu seuri ceceleuk teu kanyeung seurikeun nyisainah nu engklak-engklakan sorangan. Leungeun roroesan suku pasupis jiga nu lumpat tapi anger di dinya keneh. Kitu barasat cahaya batre beuki lila beuki deukeut. Nu akhirna srog ka jalan Haji Marnadi gogodeg watir nenyo pamajikanana bangun anu sieun pisan. Beungeut sepa sidik pisan kasorot ku batre. Inah, kunaon ieu teh? Kunaon? Haji Marnadi nanya ka nyisaina bari ngadeuketan ret. Harita teh para mitra nyekeleungeun gap kuak nyisaina ngoceak berengbeng lumpat satakar kebak. Bari teu nolih kana tincakeun cetruk ti tajong tolonjong kubrag labu ngagulitik kana gawir jalan. Bru namru di pakarangan inengah imah nini ijem. Saina Haji Marnadi ngagero tuluy lumpat muru pamajikanana. Suhama nuturkeun bari nyorotkeun batre breh nyisaina ngagoler dina tanah. Haji Marnadi muru pamajikanana dipayang. Bareng jeung kitu aya nu nolojor mawa lantera. Jol dinu sejen mawa obor naranyakeun aya naon. Haji Marnadi rada regreg asa aya batur paku kumaha. Tah geuning Kang Juha. Bantuan Kang ieu teh si Inah labuh ye. Cek Haji Marnadi ka hiji lalaki lanceuk sabraina. Lalaki nu ngaran Juha ngadeuketan pok ngomong. Nah kunaon atuh make labuh di dieu? Pan biasana ge tara los-los ka nu hara-haraeun. Kumaha teh mimitina? Lumpat sieun jurig magarkeun ti di jalan aya budak bunul. Tapi di tempo ku kuring mah eueuh. Lah, jadi jalan hungkul bakat ku purangan meureun keun bae. Ku akang urang payang. Nyisainah dipayang ku Juha. Dibawa ka imah Haji Marnadi, Suhama nuturkeun bari nyorot-nyorotkeun batre. Nu seje nuturkeun nepi kaburuan imah. Geus tepi mah pating laleos deui, teu pati geten ka nyisaina. Da eta loba nu ngewaeun dumeh luhur pamakan.
luhur pamakanan ti saprak jadi pamajikan Haji Marnadi bet unggah cai unggah pilempangan. Bus anu tas mapage Nyisainah abus panto ditutupkeun. Nyisainah digolerkeun dina palupuh di sanghareupan ku sarerea. Aki Jahidi colohok kaget nempo Nyisainah pias. Bibir getihan samping barasih jeung kotor bitis bared getihan. Nah, ieu teh nepi ka kieu nya, ceuk si Aki. Derak-dak harita teh para mitra Haji Marnadi nerangkeun. Aki Jahidi colohok bengong tuluy menta deui cai asak herang ku Suhama dipangnyokotkeun. Harita kena dijampe kulisik Nyisainah lilir. Aduh-aduhan bari cengkat muringis nahan kanyeri urut labu. Dina, eling, ceuk Ki Haji. Eling Kang Haji, tapi aduh, ieu bitis nyeri. Wayahna keun bae da geus salamet ayeuna mah. Tuluy Nyisainah dibawa ka kamar sina disalin samping jeung baju. Geus kitu mah ngariung di tengah imah, bari mencetan bitisna nu seueul keneh jeung peulih nyanyautan. Aduh, para mitra sadaya, seep waktosna dugi ka dieu heula para wargi dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileksa. Ulah kirang-kirang nyangahapunten para mitra wargi waktosna kabujeng seep sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana. Promios.